A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Al-Quran surat Ali Imran ayat 102. Hei sakur jalma anu ariman, aranjeun sing takwa ka Gusti Allah kalawan sing takwa anu sabenerna, jeung omat aranjeun ulah maot anging maot teh sing aya dina kaayaan Islam. Tayu pelajaran ngabahas anu kahiji, ngabahas tentang takwa. Nah ari takwa teh numutkeun ilmu bahasa, numutkeun lugoh, atanapi numutkeun etimologi, eta teh kecapna tina waqo, yaqi, wikoyatan, atanapi waqyan. Waqo ditulisna teh qona nganggo iya tungtungna waqo, yaqi, wikoyatan, atanapi waqyan. Eta teh hartina teh ngajaga diri. Jadi waqo, yaqi, wikoyah, waqyan hartina ngajaga diri, hati-hati, waspada gitu. Jadi nu disebut takwa teh ngajaga diri, hati-hati, waspada tina sagala rupa anu matak nimbulkeun bahaya. Jadi jaga diri urang teh gitu tina sagala rupa anu matak nimbulkeun bahaya. Eta takwa teh. Jadi takwa hati-hati, jadi urang teh jaga diri urang, lindungi diri urang tina anu matak ngabahayakeun ka diri urang. Itu sing hati-hati hirup teh. Ta eta disebut takwa. Itu takwa teh kitu. Nah, urang kumaha nerapkeunana, cara ngalaksanakeun ngajaga diri teh kumaha gitu. Biang taqumu bil wajibat wa tajtanibul manhiyat. Laksanakeun parentah-parentah Gusti Allah. Sagala rupa anu diwajibkeun ku Gusti Allah laksanakeun. Biang taqumu bil wajibat. Sok laksanakeun kawajiban-kawajiban. Laksanakeun parentah-parentah ti Gusti Allah. Wa tajtanibul manhiyat. Sok anjeun jauhan sagala rupa anu dilarang ku Gusti Allah. Tah kitu carana urang ngajaga diri urang. Itu sangkan urang salamat gitu. Nya urang salaku pamimpin lamun dina rumah tangga, salaku bapa, salaku indung, tah ieu salianti ngajaga diri urang kudu ngajaga kasalamatan keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum
wa ahlikum naro. Hei sakur jalma nu ariman jaga diri aranjeun. Nyaeta ngajagana teh ulah ngalaksanakeun pirang-pirang kamaksiatan jeung laksanakeun parentah Gusti Allah. Jaga keluarga urang. Nyalamun salaki tapa majikan oge jaga gitu. Anak oge jaga gitu. Ulah dugikeun ka teu ngalaksanakeun kana kawajiban, tuluy ngalabrak kana anu dilarang. Tah ieu disebut takwa teh. Teras dina ayat ieu teh kade aranjeun ulah maot dina kaayaan kafir, ulah maot dina kaayaan nuju musyrik gitu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi urang sing istimror ya. Istimror hartina terus menerus we. Urang kudu iman, kudu Islam sepanjang hayat dikandung badan. Salila urang hirup mah urang teh kudu continue. Ya kudu istimror. Ya bahasa Arab istimror. Bahasa nu urang geus umum mah sing continue. Ulah pegat-pegat gitu. Piara keimanan urang, ulah dugikeun ka urang ti soledat kana kamusyrikan. Mung ka Allah we urang ibadah, mung ka Allah we urang teh ngadoa, ulah dugikeun ka urang muhid salianti ka Gusti Allah. Ta urang teh kudu istimror, kudu continue panceg dina tauhid. Ya tauhid teh ngaesakeun Allah. Jadi mung Gusti Allah we nu ku urang di ibadahan anu ku urang di penta urang teh ngadoa teh ka Gusti Allah. Piara kaislaman urang, kalawan Islam urang teh sing universal, sing totalitas gitu. Nah, pokok-pokok ajaran Islam we minimal eta teh pokok-pokokna nyaeta arkanul Islam, rukun Islam aya artina arkan teh pokok, rukun teh ruknun pokok Islam teh syahadat. Alhamdulillah kan urang unggal dinten syahadat gitu. Salat alhamdulillah urang salat wajib dilaksanakeun. Zakat atau paling henteu urang zakat fitrah mah piraku teu dibayar. Margi zakat fitrah mah diparentahkeun ka sakabeh umat Islam. Geus puguh nu beunghar nu miskin ge diparentah zakat fitrah mah kitu nya. Jadi rek anu beunghar anu miskin hamba sahaya budak leutik orok keneh ge geus kudu dibayar zakat fitrahna. Sakura anu geus lahir ka dunya memeh tanggal 1 Syawal geus aya di dunya sok sanajan can dewasa kudu dibayar zakatna. Nya minimal urang mayar zakat fitrah gitu. Komo mun urang boga zakataneun anu sejen. Lamun urang boga duit, boga tabungan, eta duit teh senilai 85 gram emas. Mun ayeuna emas antam, emas anu murni 24 karat kiwari hargana 2.800.000 sagram. Ya anu kitu mah nu urang bangsa emas nu sok dianggo perhiasan, anggo cincin, anggo kangkalung. Eta mah kan di sekitar 22 karat kahanap nya hargana di bawah eta lah kana 2.200.000 gitu. Tamun urang boga duit tabungan
senilai kurang lebih mengkiwari 180 juta, maka 2,5% zakatna bayar 2,5%. Tah zakat nu urang boga emas 85 gram bayar zakatna itu setahun sekali ya. Aya zakat pertanian mun urang panen, contohna panen teh 5 wasak teh lamun ukuran urang mah 650 kilo bayar tah zakatna 5% lah urang mah. Lamun urang dagang tak tutup tahun teh bayar zakatna. Lamun eta asetna barang jualeun jeung duit nu aya laladangan jeung nu aya di luar utang dihitung mun aya sekitar 85 grameun itu. Lamun aya 180 jutaan mah ayeuna eta dagang teh kudu dibayar zakat. Jadi wihadei urang kade mau teh sing aya dina kaayaan iman, kaayaan Islam, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tak kitu. Jadi ayat ieu nerangkeun urang sing salawasna takwa nyaeta ngajaga diri urang tina pirang-pirang anu eta teh matak nimbulkeun bahaya, utamana pisan bahayana siksa neraka kitunya. Jaga diri urang, jaga keluarga nya kitu deui urang kudu istimror nyaeta ngamalkeun ajaran Islam dugikeun ka datangna maot nyaeta disebut ajal. Ari ajal teh waktuna maot, jadi urang teh keur didagoan ku ajal gitu. Urang keur ngadagoan jeung keur didagoan datangna eta ajal teh nyaeta katangtuan maot. Tah sakitu penjelasan tentang masalah takwa. Hatur nuhun. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.